Lujeng enjing pamirsa jadi abdi elora kinentia bakal ngahaturkeun warta anyar kanggo anjeun salami sababaraha menit ka payung. Warta kahiji ti SMA Negeri di Cileunyi salaku pelopor menyelenggarakeun acara tatap muka di era pandemi Covid-19. Anjing pamirsa, abdi ayeuna tos aya di SMAN 1 Cileunyi sareng disagigireun abdi Pak Akbal salaku wakil kurikulum 2013. Pak Akbal, kumaha saur anjeun ngeunaan kurikulum 2013 anu diterapkeun dina zaman pending ayeuna nurutkeun kurikulum 2013 revisi? Respon nu karasa teh kurang efektif nya sabab di mangsa Covid-19 ieu siswa kudu leuwih responsif jeung aktif dina diajar. Tapi ku sabab loba kendala jeung urang teu bisa papanggi face to face, jadi jigana teu ieu revisi kurikulum ka-13 teh pasti efektif. Kumargi sim kuring mihareup pisan ka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia supados sagancangna ngalaksanakeun kurikulum darurat dina masa jabatan 15 pertos kieu. Ayeuna kuring bade ngawawancara tanggapan kurikulum 2013 ka siswa-siswi SMAN 1 Cileunyi. Adek-adek, kumaha tanggapan anjeun sadaya anu kurikulum 2013 anjeunna? Pamadegan ngeunaan kurikulum 2013 teh nyaeta ngagaduhan dampak positif sareng negatif. Pak, permena. Iya, permenannya. Mentang-mentang loba duit melikeun budak sangeunah. Kerek balik dicarekan. Manis. Ulah pansia heula, iji ngameta permen susu. Real meal, susu asli mil kuring. Iya, permen susu awis. 3 loli mil kuring sarua jeung 120 kalori. Bikin cager, pinter, jeung gumira. Salila pandemi Covid-19 ieu kuring hese pikeun olahraga di luar imah. Dinten ayeuna pemirsa kuring bakali aja rupa-rupa metode olahraga di imah urang. Ngajaga kesehatan jasmani mangrupa prioritas utama anu kudu dipigawe ku setiap masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dina mangsa ieu, olahraga tangtuna mangrupa salah sahiji cara pikeun ngaronjatkeun kakebalan awak. Tapi, tingkat kebugaran pribadi jeung resiko berolahraga mangrupa hal anu penting pikeun diperhatikeun dina mangsa pandemi COVID-19. Rupa-rupa pasanggiri olahraga kudu ditunda pikeun ngeureunkeun penyebaran virus corona. Dampakna, para atlet anu geus siap jang bertanding kudu nahan kejuaraan. Pekan Olahraga 2022 anu direncanakeun dilaksanakan di bulan Oktober dugi ka November kudu ditunda. Henteu ngan saukur pekan olahraga ditunda, salah sahiji atlet anu lolos seleksi Olimpiade 2022 nyaeta Farhan dina masa pandemi ieu ngajaga kabugaran ku latihan di daerah imahna. Olahraga dengan kesehatan dan harus makan makanan yang bergizi. Sementara eta, acara pekan olahraga futsal kedah ditunda pertandingan dugi ka waktos anu teu pasti. Serta rarancang acara di Kabupaten Bandung April kamari ditunda. Sanaos jadwal acara ditunda, para atlet henteu nolak latihan. Salah sahiji atlet futsal nyaeta Sandi anu ayeuna masih latihan mandiri. Geus hampir sabulan kuring latihan di imah. Tangtu kegiatan kuring teu optimal kawas di tempat latihan. Di tengah transisi ke normal anyar, jalma ayeuna di dia ngalakukan kegiatan di luar.
Kegiatan olahraga juga beuki loba umpamana ayeuna aya di komplek Manglayang anu ngariung ieu lokasina pikeun olahraga. Alasan oge rupa-rupa mimiti ti bosen di bumi atanapi ngarasa langkung bebas ningali jalma-jalma di luar. Tapi nahan jalma-jalma laras ngartos kumaha olahraga nu laras di tengah pandemi sareng kedah urang nganggo masker tapi teu dilaksanakeun. Di dieu ayeuna abdi tos aya narasumber anu jogging di dieu sareng bade minta tanggapanana kanu jalmi-jalmi nu teu make masker di tengah pandemi. Kumaha tanggapanana kanu jalmi-jalmi nu jogging teu make masker? Menurut abdi, olahraga itu penting tapi kudu nganggo masker jeung ngajaga protokol kesehatan. Upami aya menularkan COVID-19 aya keneh. Jadi, aya urang kudu leuwih ketat ngajaga protokol kesehatan meh teu beunang ka virus corona. Siap hatur nuhun kana tanggapanana. Ayeuna Muhammad Aqbal Mahbub ngalaporkeun di komplek Manglayang Regensi balik deui ka studio ka Elora. Hatur nuhun. Warta nu terakhir asana ti Bandung, warung makan anu disebut WL atau warung lapar nyebutkeun kadaharan Sunda modern nyaeta sebelah cita rasa anyar. Hayu urang tingali liputanna. Wilujeng enjing pamirsa, balik dina segmen kuliner Sunda. Ayeuna sim kuring aya di WL atanapi warung lapar. Di dieu kasohor pisan ku sebelakna. Cenah mah bisa laku nepi ka 200 mangkok per dinten. Penasaran? Hayu ngilu jeung abi. Ayeuna abi atas sarana rencangan abi Alia, barengan view sebelah anu tadi atas sama-sama dipeser. esina aya makroni, siomay sareng kue tiang. Hayu sami-sami orang cobi. Wah, rasa rempah-rempah dina sebelah ieu karasa pisan. Padahal oge pas. Jang harga 8.000 ieu kantong pelajar pisan. Jadi rating abi jeung rerencangan abi jang sebelah ieu nyaeta 8/10. Abi, jadi duta sampo sejen? Hah? Ups. Dulu pernah pakai sampo lain. Dan ketombe pun memang sempat merudul. Tapi cuma sebentar balik lagi. Malah kulit hulu aku jadi gegerunjulan doang jalanan candi aspal. Dan rambutku merelek lagi. Aku mah ndek emberon baik. Sekarang rambutku tidak merelek lagi dan kulit hulu pun tidak gegerunjulan lagi. Ayeuna abi aya di tempat kanu kadua nyaeta dina Cireng Pedas Aneka Rasa. Penasaran kumaha rasana? Hayu ngiring jeung abi. Ayeuna urang atas ka kuliner anu kadua nyaeta cireng isi. Cireng isi ieu aya nu eusina tetelan, aya nu eusina sosis sareng isina ayam. Langsung wae urang cobi. Wah, ieu eusina seueur pisan. Jang harga 1.500 cireng ieu katelah worth it na. Jadi review ti abi ratingna nyaeta 8/10.